Aduh, Kenapa, Bos? nyeri beuteung yang kacai. Ngacai. Heeh. Kunaon? Teuing tadi ngadar naon tadi teh? Seperti ngadar kadal atuh. Kadal naon? Kadal. Nyeri beuting. Daguan heula heueuh nya. Bener. Kemarin meuli Ladangan aya nu meuli mah. Wat, yang kacai lah. ek naon? Yang kacai. Kuat heueuh. Mun aya nu meuli ladangan Kumaha itu mau anu meuli masker? dijual we 5.000-an heueuh. Kabeh? 5.000-an. Hari itu mobilan. Aku madinya we lah. Kuat. Siap, Bos. Tidak ditungguan si Obos ya kumaha we nu meuli. Kada bingung kieu sih. Ning TikTokan heula rek mayar hutang si Bos kemarin 30.000 Coca-Cola. rek belanja Pegawai anyar kudu udud lain. dengan motor. Astagfirullahaladzim eta nu meuli kuat ka seledak kitu gawe mun ka dieu tah anu leganya. Ini Eser. Pegawai anyar itu ladangan ke dieu. Ayo TikTokan wae. Mangga muhun pada mah anyar Tadi si Obosna ka zaman heula nyeri beuteung saurna. Tadi tos ngam kadal cenah. Jadi we kan kacai nyeri beuteung. Oh kadal. Cuman Kadal. Aya wae jelema teh. Kadal di dahar. Tuh abi hoyong ieu weh, hoyong masker, ieu masker sabarahaan tah ieu. muhun 5.000-an. Iya sabaraha anu hideung Sarua gua muhun 5.000-an sadayana. Oh 5.000-an, meni murah-murah teuing di dieu mah masker teh. Ya, yang meuli ieu we Ya, pokoknya mah geus we sakieu loba teuing itu. Oh 5.000-an nya, iya artosna. Ayo ngukeun ka resekna Geus muhun 5.000-an. Sadayana ke orang karungan heula Atos masker hungkul ieu teh. Muhun masker hungkul we. Moal naon deui? Atos wae Sugan atuh naon itu mobilan. moal itu di bumi seueur keneh. Keur keneh. Siap atuh. Ieu nya Muhun. iya atos masker hungkulnya. Ya, Hatur nuhun, hatur nuhun ya. Mieum 5.000-an meni murah. Ya nuhun ya. Kumaha pagawe anyar teh? Masker sakieu 5.000. Emang pagawe anyar bolohonya meureun nya euy. Ya. Lumayan. Alhamdulillah ngalarisan ya awal perdana milu gawe jeung si Obos menang goceng ngejual masker. Ngarena oge nian mesti cai mah jongjon kumaha ngaladangan teh. Alhamdulillah ngemplong oge ngaladangan naon gitu tuh tadi ngejual masker Bos lumayan ngejual masker sebiji genep gantung sabaraha tuh lumayan atuh menangna sabarahaeun geus dijual 5.000 kan tadi udah ngejual 5.000 sebriji 5 gantung Bos. Aduh 5.000 5 gantung rugi aing mah. Mending geus ngalarisan 5.000.
Ngajual anak Jual mas. Ngajual naon 5.000. Nu meuli. Ih cenah masker sabaraha? 5.000 teh hiji, lain 5 gantung, rugi atuh. Aing. Kumaha atuh bos? Rugi 5 gantung merugi. Kita ngajual 5.000-an. Aing mah kumaha atuh da geus. Emang sabaraha? 5.000 teh hiji lain 5 gantung atuh. Aing mah. Aceng. Sugan teh 5.000 kabeh. Enggak dilitah ngajual 5.000-an. Geus we tutup Aing hoream. Bos, tutup Kumaha urang mah sare. Ih,